Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa subscriber YouTube Mang Cecep Gorobacep anu satia satuhum manco di mana wae ayana. Dina dangat ayeuna urang neraskeun hanca dongeng Jihad Kang Haji bagian ka-10. Ye yasana Ki Darma Carita sareng Kang Heri Awi. Ieu teh sadayana oge pamirsa Jihad Kang Haji teh kantos di pedar dina koran Giwangkara gitu tah cenah pamirsa. Anu ka-10 ieu judulna nyaeta Jodo Duh Jodo. Satacan di pedar ieu dongengna sakumaha biasa ngahaturkeun rewu nuhun laksa ketika bingahan ka anu teu satia satuhum manco ngomen oge ngalai kana ieu dongeng-dongeng Mang Cecep Gorobacep. Mudah-mudahan eta kasayan dibalas ku Gusti Anu Maha Suci. Amin ya Allah ya robbal alamin. Sumangga supados tinyang kolong ting kana waktos wilujeng ngadangukeun. Aya pangalaman Haji Ahmad anu kaliwat harita teh kakara pisan rangkepan puguh bae Haji Ahmad oge keur sembada keneh. Kabumina aya semah awewe duaan geus katempo ku Haji Ahmad oge eta dua awewe teh lalagasan keneh. Nu matak teu aneh waktu duanana nyarita hayang boga jodoh, Haji Ahmad mah geus nyaho ti memehna. Nu saurang ngaranna Neng Eha, nu saurang deui Neng Yuyu kalawan pamundut Haji Ahmad. Jidengan eta semah henteu disebut anu salaresna. Cek rongan mah boga rupa boga kabisa asa piraku jauh tina jodoh. Tapi teu kitu anu tumiba ka Neng Eha jeung Neng Yuyu, eta dua awewe sadulur teh geus aya umuran, tapi kana jodoh mani asa jauh. Lamun aya jajaka anu ngaheroan majar awewena ngajauhan, lamun awewe boga karep jajakana kalah kabur teu embol-embol deui. Kitu jeung kitu bae duanana oge. Menang beja majar aya nu bisa nyareatan Neng Eha jeung Neng Yuyu ngahaja daratang ka Haji Ahmad. Can waktuna bae meureun atuh geulis, cek Haji Ahmad kaduanana sabada dipelong. Engke oge geus waktuna mah moal ka mana. Tungguan bae sing sabar. Dugi ka iraha kedah ngantosan teh, cek Neng Eha. Nya dugi kana waktosna. Muhun iraha. Ari nu geulis atuh eta mah sanggakeun bae ka Allah Subhanahu wa taala. Sabab jodoh pati bagja cilaka mah anging anjeunna anu kagungan tembal Haji Ahmad. Neng Yuyu mah moal lila deui gara tungguan bae lila saminggu bakal aya nu datang tong ditampik sabab eta pijodohan dia. Tah mun ieu mah rada lila. Ke saha jajaka anu dipiharap ku dia teh. Ulah terang atuh bapa mah eta marusia abdi mah nyuhunkeun landongna bae sangkan eta pamegat nyantel ka abdi, tembal Neng Eha. Haji Ahmad ukur mesem malah rek seuri pisan ngan kaburu ditungkop. Kunaon bapa gumujeng? Lain hayang seuri bae kula mah ongko hayang ka lalaki tapi teu disebutkeun ngaranna. Heug kula dibere asal daek ngadawamkeun anaknya, cek Haji Ahmad. Caritaan Haji Ahmad kajadian pisan seminggu ti harita aya semah datang ka imah Neng Yuyu, maksudna rek menta Neng Yuyu kakolotna, malah sakalian nanyaan sagala. Puguh keur Neng Yuyu aneh sabab sakur nu diomongkeun ku Haji Ahmad kabeh kajadian. Kumaha ari Neng Eha? Kumaha Eha? Geus aya nu nyanggut, cek Neng Yuyu waktu paduduaan. Nu matak tembal Neng Eha bari jamendud. Gening geus kaditu deui, tanyakeun atuh sing bener. Jeung da eta Eha mah teu daek nyebutkeun saha lalakina, jadi weh rada elat. Neng Eha teu nembal.
Nam diantar urang kaditu deui kapan urang kudu bebeja rek hasil rek henteu urang teh kudu laporan di mana can hasil meureun bapa oge moal cicingeun lain rada ham-ham puguh majar bisaan geuning sanajan unggal peuting didawamkeun oge anger bae nu dipaharep teh teu kajadian nya kitu bisaan eta jelema teh Neng Eha mimiti curiga ka Haji Ahmad cek Eha mah nya si bapak teh bisaan ngan naon Neng Yuyu mencerong dulurna semunu penasaran Eha masuk matak penasaran batur cing naon sababna make nyebut henteu mujarab teh pek bae ku Yuyu Bandungan geus sabaraha minggu Eha ngamalkeun anu ti ditu tapi mana geuning hasilna kalah kieu keneh anu dipiharep mah hare-hare bae nya saha atuh nu dipikahayang ku Eha teh Neng Eha teh nembal kalah tungkul bari metotan tung roh kena beunyeh imut gideg teu moal dibejakeun cenah mun kitu mah leuwih hade urang kaditu deui jeung kabeneran Yuyu oge geus lila teu ngadeheus yuk isuk bae pabeberang urang bareng kaditu nya ceuk Neng Yuyu kocapkeun pamiarsa isukna pabeberang Neng Yuyu bari ngais budak bareng jeung Neng Eha kabumina Haji Ahmad budak Neng Yuyu dipangku ku Haji Ahmad terus dibikeun deui ka indungna sabada ngobrol saurang-saurang dititah ka kamar paranti konsultasi pangheulana asup teh Neng Yuyu pek didongengkeun perkara Neng Eha anu teu hasil maksudna atuh da kahayang na si geulis mah kaleulewihi ceuk Haji Ahmad kaleulewihi kumaha Bapak Neng Yuyu penasaran tanyakeun bae ka jenisna sina ka dieu geura Neng Ehana sabada digarowan Neng Eha nyamperkeun ka kamar gek diuk milu ngariung Neng mah jodoh teh rada kahalangan lantaran rada minculak urang mah ulah maksa anu teu dipiridho ku Allah Subhanahu wa taala sanggakeun bae ka anjeunna pek isuk pageto oge Neng bakal panggih jeung jodona didungakeun sing lungsur langsar runtut rawut sauyunan sabagja sacilaka sapapayit sama manis kacai jadi saleuwi kadarat jadi salogak pek tah inum cai cek Haji Ahmad sabada ngajiat ciasak herang dina gelas niat nu kamari mah leuwih hade piceun sing jauh goreng moal laksana Neng Eha teu loba carita bari nampanan gelas teh rada bareureum regot nginum cai nepi ka beak di jalan balik ti Haji Ahmad Neng Yuyu jeung Neng Eha alewoh majar Neng Eha bakal tereh menang jodoh tuh geuning Eha jodoh teh geus deukeut cenah muga-muga bae sing sanyana geuning nu geus mah henteu misleuk ceuk Neng Yuyu nya sugan bae da awewe mah dulang tinande teu bisa sakahayang tembal Neng Eha sahanya kira-kira nu bakal datang kateuing atuh eta sugan buah anu dipicangcam ku Eha lain eta naha saha kira-kirana aya bae meureun piraku sugan ayeuna mah Neng Yuyu mencerong ka Neng Eha aya kapanasaran anu teu kedal saha atuh nu dipicangcam ku Neng Eha nepi ka kudu diamalan sagala cing Eha piraku jeung urang mah make kudu dirahasiakeun saha atuh nu dipikahayang ku Eha teh Neng Eha balik mencerong ka Neng Yuyu beulenyeh imut pokna tapi ulah geruhnya era nya saha pok atuh Neng Yuyu teu sabar Pak Ahmad ceuk Neng Eha tandas Neng Yuyu ukur olhok si gejul cenah tamat cenah ieu pamiarsa sakitu anu tiasa kapihatur wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.